Mu, sebeneran gawe ka Hongkong. Heeh, Mang. Kunaon mu? Kok jauh amat gawena? Emang di negeri orang geus eueuh kitu pagawean. Lah Mang, kos teu nyawa bae. Bubuh negara urang mah aneh. Hayang gawe urang kudu ngaluarkeun duit heula. Oh sih mu, bener. Laju sistemna kontrak deh nya, lain jadi kartap. Nah, eta nu leuwih parah ge. Geus Mang, mending bejaan budak nu lain. Muhang pamitan soalnya jeung barudak. Oke. Sedih jasa aing mu. Mang, sedih kok ngelapna ceuli lain cai mata. Oh mu, cili aing keur congean. Ih, jorok. Aki-aki aya congean. Geus kira ditu ge, gerak-gerakeun budak. Oke mu, setangguan aing di dinya. Oh, Mang. Tangguan ya. Oh. Mang Didin. Geus aki-aki sih congean keneh bae. Wailaw. Sia cita-citana hang jadi naon? Yang jadi dokter. Be, keren ya. Iya dong. Namun aing mah hang jadi bintang Cimeron. Bintang film. Kos Pino G. Bastian. Cocok lah sih mah. Kok tau cocok sih Tika? Jadi bintang film mah kudu nu ganteng. Atuh aing ge ganteng beureun Tika sakieu mah. Ganteng naon meureun pugu goreng. Piraku aing goreng selek bobogohan jeung aing Tika. Ih. Kepoekan being mah dai kasih age. Maedan kapoekan cenah. Jeleuya beungeut aing nu bener supaya sia nyaho bahwa aing teh ganteng sebenarnya mah. Oh, eta beungeut kirain jebur kotok. Eta sia Tika. Lama sangat kamu. Piraku beungeut aing diserokon jibur kotok. Lalagaan ih, ulah baper. Alagana pinjirieun sia mah. Ih, ku aing mulai kabogo. Cepat bae. Aduh. Lu ganeng. Aduh. Si Mumun nelpon ya? Halo, Mu. Dik, dia di mana? Di gigireun warung teh Neneng teh, Mu. Kunaon emang? Oh, si kadieu lagi kayak main. Kayak masih ya. Dek naon tuh? Aing pamitan, aing ke dinding ke Hongkong. Hah? Ke Hongkong? Woi, udang. Latihan mah malor sih. Atuh met kami karsal nangguan si eueuh bae ih. Nyaho geus aya kami 5 jam nungguan sia. Betul met, kesel kayak kami nungguan, makanya kami hees. Tadi aing rapat heula jeung Maradona. Met Maradona mah geus maot. Maeda nih si Met mah. Poho aing. Hang saya latihan. Tadi ngomong naon? Met ganteng. Meski induk latihan moal. Heuh, latihan. Kalau pertama-tama orang latihan fisikla, oke? Siap, pelatih. Gus. Lena, senam. Yuk. Siap. Duduk nanya. Ya, siap, pelatih, siap. Jok, bolos lu, Jok. Kemana? Ayo. Terus gede bermet. Cuy, langit. Berapa bulan, Yuk? Seritik. Pelat. Ih, wawan bae. Oke. Bener pelatih. Aduh. Ah. Bener sih ya. Bener. Ayo gerak. Balik. Oke, tunggu pelatih. Pulang body training. Ya. Ayo, langsung. Tahan. Di. 2, 3, tahan. 4, Terus. 5, Tuh kuat pelatih. 6, Ayo gerak. 7, Serap. 8. Yuk, turun. Ayo. Masih subek. Masih. Masih. Kalau dorong kasih lah. Nah. Cekek, Met. Cekek. Ampun pelatih. Bener ge. Cabut. Bunuh lah. Bunuh irung. Ya, berapa sih? Benar. Bener ge. Benar. Berani subek. Senjata. Kunaon pelatih? Bek, dia masih gana nafsu, Bek.
Pelatih nafsu sih mah. Kita sengaja. Ampura pelatih. Aya dah, Met. Takut nama hiji. Kok gitu nya rada-rada burut sih. Mana usah. Subek. Jo. Cabok jo. Sana aku caboknya. Oke. Jangan cabok. Sebedas. Semak mas bejo. Makasih Jo. Bener ke? Dia jeung ngeles lah. Nang pelatih. Jangan. Tarik dulu irung. Tarik dulu irungna. Ini baru dak tuh. Senang. Kan. Woi dak. Urang tidak kayak masih mumu kabehan. Dek naon tuh, Mang? Oh, aya naon kitu, Mang? Kok memang sedih kitu? Si mumu dek pamitan. Pamitan. Oh, si mumu dek berangkat gawe ke Hong Kong. Nu bener, Mang. Oh, mau beaing sedih jasa ya. Mang. Congena lah heula. Hojo. Pohon aing. Ih, bating torek aya congean he. Nyaho aki-aki botan heuh congen keneh bae. Pesan tadi rada bau naon yo. Paling beconge. Hodak. Cenang dijula-juli aing karak betus. Bangsa ke semua yuk. Oke, gerang ih. Yaki kok. Nu bener sih Mailop. Si Mumu nu gawe ka Hong Kong. Heeh, orang tadi maneh ngomong gitu. Hamu satu lagi kayak lah. Ayo ge. Ayo tiga. Saya Kedeng tik, tenang. Ih, kebal amat sih Ompong. Aik siak kunaon motor. Pakai cara ngadat segala. Aing mah. Ya, aing boga korek gas. Ting nanti ka korek gas. Jeung ngabeuleuh motor sia. Eta sia kawalat setika motor aing manik di beuleum bae. Motor bersejarah yuk ulah macem-macem. Atuh jeung naon tuh motor butut ya nyusahkeun deui paeh bae. Geus beuleum betah. Ih, aing ngomong kupinekeun. Motor semato hayang aing tika yuk. Geus mending tukerkeun eta motor. Tukurkeun jeung naon tika motor aing? Jeung jantung cau. Maedan, lamun lain ka Bogota lapung ku aing, lamun seret bae ngomong. Atuh lagian boga motor paeh bae. Ih, geus aya lah kon si Mumuna lempeng bae. Aja motor aing kumaha ieu mun tinggalan di dieu mah. Geus tinggalkeun bae, kena dihakan ucing teh. Ha, berani. Mo, sebenarnya ke Hong Kong. Heeh, Met, aing nek lu gawe jeung kakak aing di Hong Kong. Aduh, mu sia mu ulah kudu gawe mu, kawin we jeung aing, tenang kok di Praban. Tompel pada mana Gus ya, di pangudut kolot meureun. Ngaho sosowan ngajak kawin, ih gawe ge hento sia. Madan yo. Mu, sia beneran untuk berangkat ayeuna. Heeh, Tik, berangkat mah isukan sih, cuman aing ayeuna neuk ka Bandung heula, neuk pamitan heula ka ma aing. Himu, engke usia mah aing karesel ke. Tenang my love, kan aya aing anu aya selalu di samping sia. Nyaho, kan sia mah si Ompong. Mau kasih di ditu ulah pohonnya ke aing. Heeh, Mang, moal kok. Mu. Aing bakal kangen jasamu ka sia. Oh, Tik, aing gak bakal kangen jasa ka sia. Age bakal kangen jasa kasih kamu. Jangan kesempatan sia mah. Oh, di mau sepatu dalam kesepitan bae sia mah. Oh, dak, itu dipeluk mah. Maedan. Mu. Tik, doakeun aingnya, kabehan doakeun aingnya supaya aing slamet. Betah gawena. Mo. Sing adanya di jalanan. Oh, Mang, geus ya, aing berangkat ya Tiknya. Mu. Doakeun aingnya kabehan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Mumu. Ih.
Halo, Mak. Mu, kok saya balik deui? Terjadi gawena. Jadi. Oh, tadi main telepon, terus aing ulun berangkat ke luar negeri ke maing. Mu, sih beneran terjadi. Tik, lagian angge rada berat ongkon ninggal ke lembur ieu. Asik, berarti yang terjadi dong galauna. Kami harun jasa nggak ada yang ingin Aisyah terjadi ke Hongkong, mamu. Tadi mah Adidin ge sedih jasamu nempo mumu berangkat. Awaknya lulus asa candahar saminggu. Bisa bae lah. Ngaho, kulebay ya ke aki. Sirik sama Sirik cenah. Dak. Tadi ya lapar tuh ya. Lapar lah. Oke, kumaha urang lamun ngabaso? Hah, ditraktir gua aing sebagai tanda perayaan si Mumu teh jadi ke Hongkong na. Ah, Berarti traktir yo. benar ditraktir gua aing. Sultan Ira, Sultan Ira. Oke.